Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Qala mu'allif rahimahumullah. Qad sallallahu sirruhum nasallallahu bantan fa'ana bi ulumihim naf'an barakalana walidika wa najma'in ghafarallahu dzunubahum rahimahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul arba'una ari ieu eta pelajaran anu ka-40, pelajaran terakhir. Khilafatul Hasani ka khalifahan Hasan. Wa tanazuluhu sareng lungsur atawa turunna itu Hasan li Muawiyati ka li Muawiyata ka Muawiyah. Hiji ba'da wafati Aliin dina sabanda wafatna Sayyidina Ali radhiyallahu anhu buyi'a di bai'at saha ibnuhu putra pamegatna itu Sayyidina Ali al-Hasanu tegasna Hasan bil khilafati di bai'at kana jadi khalifah. Wakana sareng bukti itu Hasan yamilu eta condong itu Hasan ilal musalamati kana masrahkeun wa haqni dima il muslimina jeung ngajaga atawa nahan kana pirang-pirang getinang muslimin wajtimai kalimatihim jeung ngumpulkeun kana pendapatna itu muslimin. Tilu wa papawado tuluy papaduan itu Hasan Muawiyata ka Muawiyah fit tanazuli dina masalah turun anil khalifati tina ngajabat jadi khalifah ala syuruti netepan kana pirang-pirang syarat qabila anu narima itu kana itu syurut. Opat wa fasalama tuluy masrahkeun itu Muawiyah Hasan fasalama teras masrahkeun itu Hasan al-amro kana urusan pemerintahan li Muawiyata ka Muawiyah. Wa zalika sareng ari itu kajadian teh eta amma 40 hiji dina taun ka 40 hiji minal hijrati tina hijrah. 5 wasumiya sareng dingaranna naon hadal amu ieu taun amal jamaati kana taun jamaah persatuan. Lijtimai kalimatil muslimina karena pakumpulna pendapat muslimin ala imamin wahidin netepan ka imam anu sahiji ba'da tafriqati nasabada papisah. Genep amal Hasan anapan ari Hasan radhiyallahu anhu faqad saparo maka nyata sapar atawa lumaku itu Hasan ilal Madinati ka Madinah. Wadola jeung cicing itu Hasan piha di itu Madinah ila antufia nepi ka yen dimawatan itu Hasan ama 48 dina taun ka 48 wa umruhu sareng ari yuswana itu Hasan eta 48 naonana sanatan taunna wa mudatu khilafatihi jeung ari waktu kakhalifahan itu Hasan Sayyidina Hasan eta sanatu asyurin genep sittatu asyurin genep pirang-pirang poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.